Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Idin Abdi memperkenalkan diri. Nami Abdi Alpina Nur Aisyah. Abdi di kelas 12 IPA 3. Di video ieu Abdi bade ngalakukeun ujian praktek kumaha cara ngadamel es campur. Bahan-bahan anu diperlukeun nyaeta buah naga, buah apel, buah lemon, buah kiwi, jeung buah alpukat. Aya cai gula, es batu, jang susu. Pakakasna aya mangkok, jang sendok. Di dieu urang kupas heula buah-buahanna, jang urang kumbah heula ambe bersih. Upami antos, urang potong buah-buahanana, urang campur sadayana bahan, amun atos urang campurkeun cai saeutik, urang campurkeun jang susu, urang campurkeun oge cai gula, sareng terakhir urang campurkeun es batu. Es campur oge siap dinikmati. Nah, lengkahna gampang kan? Hayu urang ngadamel es campur anu ngeunah ieu.